Tunduh aing lah. Tadi anteran deh. Tadi anteran jadi di anteran hulap. Tunduh aing lah. Mana? Penasaran aing mainak. Masih menggubar-gubar nah hati aing dengan mereka ge. Tapi saha eta ai sakolebatan mah. Doang si Saroh tapi bodina montok. Si Saroh mah doang tanggal gedang. Lempeng bari jeung tepos. Semok gitu. Penasaran aing ya. Geus ngagubar-gubar mah aing berikut perasaan ya. Soalnya tuh biasana lamun misalkan manggih bikang biasana mah biasa bae modal eta aing tapi di kamari aing ngududur ngubar beneran. Aing kudu nangan info ieu. Kudu nangan info ya aing. Lamun bener eta si Saroh mau waktu aing mau lagi eta mah diajak onangan ge modelna bebentukan ge doang cau gejloh. Lamun bener eta mah. Jalan si Saroh nu heubeul mah doang cau lampeneng. Moal enah ya. Kudu nangan info aing. Mana motor lagi kieu nyampe kali. Nope. Ting goleprok kieu. Wah, di jalan ngedul. Atuh anggeus ieu nya pihak oli pihak bensin aing ieu mah aduh dah kumaha ieu. Mah hiji-hiji acan deui nya. Kunaon ieu otak aing jeung pemikiran kalah ngegeblek ge dong pok lampu. Meneuh jelema anak buah eueuh. Mana penasaran kabikan nu kamari tapi can manggih jilidna ieu jelema. Aya manuk dikubur. Raku aing kudu bertanya pada rumput yang bergoyang. Kumaha kitu ya jadina. Lah cek aing daki mah. Cek aing gedak kumaha ieu. Kalau modal kieu mogok meureun pira tuh bensin pae. Anjir. Nope. Astaga. Kumaha. Mogok nih lah. Gegeraeun. Kumaha bensin. Bensin. Di bensin mahal, kira pol. Hei, saya tuh asa sawah aing. Ngereunkeun aing. Macam Ron Mang, Ron ngajak kelut ah. Nah ngajak kelut lain pergurang nekadinya ka konyal kanteran kalah. Iya motor mogok. Kayak asa sawa urang ieu.
kakaknya si Jenny lain. Oh, nan gitu. Anu di Cager, Bang. teranya. Alhamdulillah. Juga orang mau ngajak Atuh, kabener. gelut. Kabeneran burung mun kieu nya. Lain ngantiran urang kalah mogok motorna. Motor butut gini bawa bae Iya, ji. tulah butut kieu urang ieu pentarisan ieu bagus ieu. Ayo geus urang nganterkeun. Tapi ngarti meureun rokok-rokok mah aya. Geus lah burung ari kitu mah. Ari aceng minta duit mah geus. Geus ari kitu mah burung lah nu penting mah aing nyampe be ieu nya panas geus teu kuat geus urang. Saya berangkat jeung urang aya duitan mah. Oke siap, let's go. Eta jelema eta. Iya ya, perang saing nongker yang ngojek eta si Bikang. Dina bebeungeun tanah mah. Kumaha ku aing lamun disengro dia dicegat danyakeun ameh ulang lieur deui terungkap semua, ya. Kan ku yang dicegat. Brengsek aing kalah ditabrak ieu mah. Meh bae lolos. Aduh, brengsek teh tukang ojek. Aduh, hulu angen aing aduh, senep aduh. Hei, ngaguling aing ya, nyeri ya, aing ya, waduh. Saha sih eta? Men ngaget-ngagetan aing bae. Jelema miis atau mileng eta? Mileng meureun eta jelema mileng. Aing nu motor dikagetan bae, dikagetan. Waduh, tukang ojek. Aduh, tukang ojek brengsek. Aduh. Ya, nanaonan sia kegituan. Bensin aing tuh ngucur tuh. Aduh-aduhan bae sia lambat sia ka dieu sia. Ngucur-ngucur mata sia, blon. Dianya. Aing nyeri. Nan iya ya. Bodo amat urang mah, bodo amat. Dia mah dicegat ku aing. Kalah tidak eureun nek maehan aing dia mah buah-buah. Atuh ngomong kiri bang. Kiri bang, emang aing naon. Dengerin kan urang mah kudu kitu. Meh bae lolos Motor aing. ieu. Kana gili. Iya motor urang karak sabulan ieu, menang nyokot na dealer. Nih, deh, motor nu kieu. Barak sabulan dealer. Aya naon kitu ngeureunkeun urang, aya naon. Aing nek tatanya sebenarnya mah. Nanya naon sih ya, nanya naon? Dia kamari ngojek Bikang, saha eta? Naon teh ngaranna? Bikang nu mana ya? Soalnya ya mayoritas ojek aing mah bikang kabeh ya. Atuh, oh dia nu kadi itu jalan lewat teh ageun. Nu mana? Atuh nu mau make masker, anu bohay awakna Bikangna. Oh, kanu si Abah teh lainnya. Oh, Abahnya. dia kamari ka Konyal Girang kan ngojek. Heeh. Atau eta? Konyal aing ka konyal kamari. Geus tunda bae di bengkel lah. Orang mau motor ka ditu, motor di bengkel. Aing lagi can buka aja meni ieukeun. Moal maleungit. Oh, ari kitu mah. Yang kawasan sorangan ieu meureun nya. Mal ari maleungit bener ya. Moal di ujung ka ujung kawasan urang teh dia mah. Kodena heula ieu. Aya kodean mah rombeng-rombeng ieu mah kode. Motor burung mang. Mulai maling tadi dia kode tuh. Kan tuh. Motor burung geuning Pakaya ieu, pakaya. Terus mal mode gratis ya mah. Saya kira buat orang. Coba eta jalanan dia kamari ka belah mana? Ka imahna eta. Pokoknya eta asup lembur orangnya ya, asup lemburnya. Asup lurus engke aya hareup imahna eta ya nanjak, rada nanjak kurang eta nanjak. Jalan taneuh. Geus nyaho. Si Saroh lain ngaranna. Dukanya. Si Saroh, doang si Saroh eta si Abah eta sok ngomong Saroh bae Saroh. Urang kamari nganterkeun tasna. Berarti benar dugaan aing. Masih aya ikatan batin jeung urang soalna pernah hubungan jeung urang. Saha? Atuh eta si Saroh. Boga hutang Ini sorangan. naon ampre kan kudu boga hutang segala naon. Oh, bisa teh boga hutang. Soalna berubah eta. Mun kudu ngomong. Berubah. Atuh mimiti doang caulam peneng konon kori kalah doang cau ganjil loh. Naon kala curhat ieu, curhat. Nek ojek moal ieu. Moal sayang. Dia mah nek maehan aing tadi ge. Guling-gulingkeun. Kang mabur ka ditu dia. Jadah sia.
Dia tadi kena modaran aing dia mah. Ada sih aing diguling-guling bensin aing beak. Bodoh amat dia kan cuma mabur dia. Ngedorong aing ye. Syukurin. Beak. Anjaknya merusak, makan sorangan tidak yang Lain dengan serangan. hasilnya kelam dengan pengalaman tidak betul. Orang kita tahu, Mas turun. wow, kira tenang-tenang kayak baik. Ayo ini teh paku tuh sih. Agak dugang. Awas nih. Kemana gitu? Iya. Oh, kemana sih Pan? Mana yang ongkos na yo? Panyetut. Duit deh bae, nges ongkos deui bae. Apan tadi ge motor orang mogok di ditu encan ke mayar bengkel bensin kumaha. Nggak mau tahu orang mah. Udah aya. Atuh kumaha atuh urang pasrah bae geus kieu mah nek sandi dikeureut ge tadi keureut malah aya getihan geus pasrah urang mah. Bos ki bae burung. Wari boga naon si Amang? Aya rokok mah. Kumaha? Bos ke di rokok. Tapi ngan sabatang lah. Ai. Rokok sabatang berjeng pengok. Atuh enjang ngarokok na hiji-hiji pira na 55. Haus burung. Ah, Hari kitu mah nya. balang sek. Assalamualaikum. Saha gitu. Waalaikumsalam. Saha gitu ya ganggu bae. Aduh, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Si aja nih Len ya. Enak nih. Atuh aya naon kira aku nih nganter kan? Oh, nganturan. Aya abah. Aya apa di kamar biasa ker amalan. Asup lah ya. Asup bae asup. Eta tah si Jenny kalakuan kitu bae tah. La ilaha illallah. Tadi imah tadi kobong kieu bae pagawean. Heuh kitu bae lah. Buk. Nope. Coba ya awan cijanari atuh lain astagfirullah. Anon. Nanti ke penting teh es. Ih. Ya ore. Enggak suruh kebelah. Atuh lain mengaji kalam hes. Lain salat encan nih doangna can salat. Atuh encan kan salat. Ini dibawa balik we burungnya. Atuh moal enak balik mah. Atuh mulai nak mah daripada di dia. Man ka HS wae dikiriman ongkos dikiriman deui kieu bae. Percuma. Pancen iya can belajar ngaji. Can bisa ngaji ge. Atau justru geus pindah bae burung ngajina. Di dia mah ngeun sabaran. Atuh ide aya lah. Geus mending pindah bae pokona geus pindah. Bah bae parasa kenongol-nongol. Ya tuh kan si Jenny mau si Jenny balik. Euy. Aing mah. Geus lila henteu. Dekat dia lah Sebel. Kalik ada apa gerangan gitu ya. Bukan ada apa-apa. Pasti nama aya maksud ya ka dieu lah ya. Bener. Aduh, abah mah geus moal salah, tebakan abah mah pasti gitu. Pastena kade geus aya maksud. Atuh geus kabaca ieu tina raut wajahna ge ya kitu lah. Oh, atuh jangan geus luhur berarti ilmu. Atuh lain luhur-luhur deui. Geus kana intina bae bah. Si Jenny pokona si Jenny nya ku abdi nak dibawa balik. Atuh abah mah bebas gitu lah eta mah ja hak si AA kitu nya adik-adik AA gitu. Abah mah teu bisa ngalarang-larang gitu ya tanggung jawab si AA gitu. Ngan tadi teh ya ngaran di pasar teh kan ilmu gitu. Jadi sugan kitunya jadi bener, pinter. Kan jelema kuari mah lolobana nu pinter, belum tentu nu bener gitu. Minteran merenya. Abah nonya tos ngajaran si Denny di magan si Jenny di dinya. Jadi pare menggeus nak pamit bae nya. Jadi nak berangkat bae nya. Nak pamit bae ieu mah. Oke. Mau ada bae nya. Oh. Sing ieu si Jenny na ulah di keparteuing. Oh. Di si ieu biasalah karang-karang zaman kuari makan
si terjerumus doang gitu. Siap bah, bukan anak di kontrol be. Oke, siap. Pamit be nya. Assalamualaikum.